lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sebenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik nu mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih po haram mengkonon sira orang nguping orang rungu sira hai ka dieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus ka ditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipecet sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa ti heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut pas kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah aduh geus jasanya